ieu teh saha anu bade ngahibur di lapangan Tribuana Desa Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes teh. Pangaye. Haturan wilujeng tepang kasadaya kaum tamu Bapak Untung Surodi kasadaya kaum Kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan Kang Basrul Pirayut aya. pokok di anggo hiburan ngarakeun duduluran lah angkatan sonet si Oma
isi nama sakalangku kumargi sisipku arti aduh PWG Paguaran Cirebon nanging kekehoyo nanging mantan kekehoyo nanging ipon dati nanging mantan kekehoyo nanging ipon dati Pangliput mana Allah amumu kintung klari Bujang ka boga wiwitan Ipta seni pawayangan Ahendra Yuda Jaya Cipaja Mibanda hiji gambaran lami-lami ngandika kewedaling lisan mekaten pengandikane pun Narapati Nagi Raja Nagara Guha Kendra ngandika Padi kula Lodra Denta anu payus dipi agul kalayan dipi kareus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nu taya papadana kahareup diukna di kapayun kula dawa timbalan abdi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi isma pebekti kahunyuk panjenengan Sri Paduka pupu dening atis mahen abdi sapangesi nagri hamba-hamba sapangesi nagara ngiran ujas tuti sampean aku terima kipati hatur nuhun ngiran kali perkawis naon tina naon rupi hal kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda saling maklum di atur nuhun geran atuh ping tigana aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimbalan bujeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun geran lanan tenang kula siang kene kahareup diukna Senopati ae Ki Adi dah kapayun lenggahnya kadi punten kapengkeran kapayun kula Atunyuk sumangaji si mabdi pun Senopati nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semapang abaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima Senopati hatur nuhun mun dicukur rek masamuan teh ya mun urang mencing rapi nepi ka jabrik sumuhun teka bujang Gusti atuh salajeng nabok pilih kirang tata kirang titih duduga priyoga cologog sareng sajabina malum ciri sabumi carasa desa Jawadah tutung biritna sacarana bilih ayat cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum ngeran saling maklum Senopati atur nuhun Gusti Prabu atuh ping tigana ieu teh aya pikir saeunaun cobi
Urwasalira kersa nimalan Leres. bojeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasanggahakeun Gusti Go. aya naon ngiran Cobi kula. kahijina kaula pribadi ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan Go. Kumaha. ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina poe ieu Eta. nah make jeung sasauran kitu Semohon kula. diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinema moal bahakana tinimalan salira ngeran da salira dunungan kaula salira raja kaula Semohon eta. malahan hiji kabanggaan hiji kareueus di sim abdi digingsir lingih ku Narapati diondang ku raja Tangtosna atuh. anu dimulyakeun ku sahadayana hamba rahayat Semohon. bingah pisan malahan ngeran Tangtos kula. margi salira rajana kaula mangan saukur bawahan Go. Eta. da jisim abdi mapan anak buah kumadunungan Ya atuh. gitu ngeran mangga gerawak cabalaka ulah aya anu didingding clear genang siloka gera pedar secara basna nyayogikeun tanaga sareng imutan jisim abdi ngeran Go. kaduana kaula teh sono ulawas tarapat tepung rawung paamprok jonghok ngariung tiluan jiga kieu oh sami ngeran sami Kurang lang. sami Gusti jisim abdi ge sono kasono jisim abdi moal luntur ku kaibunan moal gedag ku kaanginan moal belel ku kapoe Wah kula. manteng mayeng kasalira satuluina kaula rek mere salaku raja di ieu nagara kaula rek mere layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati maksudna nyaeta rek mere penghargaan ka anjeun duaan bolah rampi di penghargaan adi leres Kang Bagja ke ieu teh penghargaan tina perkawis naon Cobi kula. layang pangajen tina perkawis naon ieu teh Gusti Prabu Ya eta. nyaeta dina mangsa anjeun ngeyeuk daya ngolah nagara ngurus hamba-hamba rahayat Go. estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa katingalina ku kaula anjeun memang suhud Ya atuh. etos gawena luar biasa Leres. katingali rajin dina digawena Ngesto. ngesto kana pagawean anjeun atuh kaula salaku raja di negara wajarnya tepikeun mere penghargaan waduh Leres kula. janten ieu teh penghargaan teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara bener Gusti Prabu naon Maha kula. sewu tong janten bendus salaksa pun dados duka sanes jisim abdi bade nampik pangasih kana kasihan salira anu sakitu luhurna nanging ngabdi na kaula ka nagri sabaraga na kaula ka nagara teh anu dipalar sanes layang pangajen anu diharap sanes hadiah nanging ngabdi na kaula ka nagri sabaraga na kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana Leres. nyaeta nuju nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta sareng laharja nagara madani mardotilah kahontal sanes layang pangajen sanes Gusti Anes kula. isin Gusti upami ditinggalkan kejadian kieu mah margi sakumaha nu parantos disaurkeun ku Kakang Pati jadi isin kaula bade nampi penghargaan kirang kumaha kaula parantos digajih ku nagara Semohon kula. anu sakieu cekapna teu acan tunjangan anu sanesna Leres. teu acan fasilitas di nagara anu sakieu raosna Semohon kula. mobilna di mobilan rumahna di bumian Leres kula.
telepon haratis Aduh eta. can unga dinten pan aya uang makan Iya eta. internet gratis telepon pon kitu deui Dan uang ayeuna jisim abdi miharep kana penghargaan bilih cek bahasa Sunda mah kena ku paribasa ngarawu ku siku doho eta kulan. bisi kasebat di lemah hawak sanes no penting managara we maju no penting negara urang aya dina kamajengan dina segala widang aing ge apal ngan kaula salaku raja meureun kudu ngahargaan kasaha wae aparatur nagara anu geus bisa ngaronyatkeun ajen inajen ieu nagara wajib kaula salaku raja mere penghargaan leres da kaula ge teu hayang boga bawahan gawe nangan saukur gumantung kana dunungan hartina tol digawe lamun aya dunungan kakara daek sasapu lamun aya dunungan kakara giat eueuh we dunungan live TikTok we teh pasti kulan Lain TikTok. kadang-kadang main slot Lain TikTok yang sare nih kulan. nya leres nu mata kaula ge teu hayang ngan kaula kabeh saha wae aparatur nagara ku kaula bakal dihargaan sapanjang nyata pikeun kepentingan ieu nagara jeung bangsa nu matak sabab naon ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal leres nu matak tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa sangkan ieu nagara leuwih ngaronyat leres tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat leres masyarakat kudu bener-bener genah merenah tur tumanina di mana-mana masyarakat aya pangabutuh ka pamerintahanana ulah dipersulit ku birokrasi Laras kulan. ulah dipelilir ku birokrasi sabab hakikatna ayana birokrasi teh pikeun mempermudah nyata pelayanan terhadap masyarakat ulah depi ka masyarakat lieur ku birokrasi leres nu matak sok angkat harkat derajat rakyat sabab di henteu-henteu oge pan urang teh hartina jadi pamarentah teh ieu teh ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita Nah eta kulan. nu matak jadi pamimpin teh kudu bener-bener Ya. nyaeta nyaah ka rakyat sabab ieu nagara disebutna republik Kupire. ari re hartina kembali publik hartina rakyat dari ieu nagara teh dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Eta kulan. Semohon. nu matak angkat harkat derajat rakyat kudu gede rumasa sabab naon sabab urang teh digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat Laras eta. nu matak kade ka rakyat teh ulah para katangtang para katengteng Wah. leres Ulah somong karaya. ulah somong ka rakyat teh leres Ulah curi. sabab naon dengekeun kumaha kaula rek nanyakeun ka anjeun ari presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna Sobi. luhur presiden leres gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana Sobi. oh berarti luhur rakyat berarti rakyat pangluhurna nu matak jadi wakil rakyat teh hareupeun rakyat teh ulah gede babatok Ulah gede hulu teuing kulan. ulah sombong hareupeun rakyat teh jadi wakil rakyat teh dalam mun dibuligiran mah era Angtos atuh. era kumaha
digaji ku rakyat dibere fasilitas ku rakyat ayeuna ka rakyat polontong hartina gede hulu doraka nungtut kaituna Doh. laras tuh nu matak sok prioritaskeun demi kepentingan rakyat sabab ieu negara perlu aya kamajuan Tangtos. ieu negara perlu ajen-inajenna leuwih ngaronyat dina waktu ayeuna pan nyaho negara urang teh keur dilanda wabah jeung musibah Doh. Semuhun. leres negara urang keur dilanda wabah jeung musibah teu mimiti bencana alam gempa bumi longsor erosi jeung sajabana Doh. can negara urang dilanda penyakit anu aneh Wah. Laras. ieu penyakit teh aneh ayeuna kakeunaan gering isuk maut Laras. leres cikene kakara leupas tina masalah corona di ieu negara ayeuna geus aya deui penyakit anu luar biasa Wah. Naon tukang. bayangkeun harita dina corona pan lieur Ya bisa dibatasi ya. leres Gusti dina corona mah aduh ampun Syami sareng kajadian di negara urang ayeuna gering isuk sore paeh dina zaman corona ge kitu Ulah laras. ekonomi awut-awutan seueur pengusaha anu gulung tikar gara-gara ku corona Ulah. komo para seniman mah aduh dina corona mah hawatos para seniman mah komo hawatos Gusti kadang-kadang gamelan dijualan tukang sound systemna dijualan Teker marolong nih dijualan we da. tukang panggung besina dijual di kilo Ya ulah nu. dina mangsa corona mah atuh sinden oge sarua gelungna dijarualan kitu ngeran Kanggo ngontrak nih nama. dalang wayangna ge dijualan dina mangsa corona mah Gusti Ulah nu. ta ayeuna negara urang teh panuju dilanda wabah jeung musibah masyarakat ngamarudah ngeran ti mana teh meuni anu demo Laras. nya ti mana demonya teh kasalira heueuh nu matak aing ge pan teu cicingeun jadi raja teh aing teh hayang bentik curug baras nunyuk capetang baras miwarang hartina teu hayang aing jadi pamimpin ngan saukur cicing dina kursi sagala kangeunahan dibere fasilitas di rakyat ayeuna waktuna aing pikeun ngabelaan rakyat aing leres kada kumaha Cobi kula. Gusti Senopati aya naon? Aya naon kulan? Aya moal nabrak ka dieu kitu teh tapi atuh Gusti Senopati jauh sia kereta api ge bisi gitu aya kereta api kejajaden moal atuh Gusti Senopati. nya masinisna linglung Moal atuh. Atuh da. moal pan kereta api mah geus aya ngajalurna iya Mau belok ke kiri ka dieu. janten kumaha tah aing teh salaku raja teh sangkan ieu negara waluya sabihara sabihari anu dipi gawe ku kaulangan salain ngan saukur syariat lain ngan saukur lahir neangan uubar ka mana-mana tapi batin aing oge sarua lahir batin aing nyaeta supaya neangan ubar nyaeta pikeun kapentingan ieu nagara jeung bangsa leres kumaha aing mujasmedi kahyang widi mujabrata kahyang mahasukma malam Jumaah Kaliwon tengah peuting aing teh sare henteu dina mangsa aing keur lelenyapan aya sorak tanpa ketinggalan anu datang ka aing aya sorak tanpa ketinggalan bener aya ilapat tah aya ilapat gandam ramu aya ilham naon cenah Gusti bisa cenah
negara urangnya negara Guha Kendra pulih ka Jati pulang ka asal negara Waluya nyata jadi negara anu subur makmur gemah ripah lo Cinawi man santosa kerta jeung laharja balik di kabiasa behari atanapi ku bawang beureum sarua we jeung menta ka panitia sia mah Eta mah. nya aing ngarti oe nama Bau dong. nya sabab kaula ungana boh di berebes sok di bahanan Ya, biasana biasana mah nya lamun di dieu teu biasa mah nya biasakeun atuh mah untung aya. Kan disiapkeun ku panitia kulan. Biasa kedua dus teh. jantan kedah mustika naon nyaeta mustika nanti anu kasebat mustika layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada di mana ayana asana menguping layang jamus lain jamus da eta Gusti di mana tah ieu layang jamus kalimusada teh geus aya nu nyekel parantos aya nu nyekel bener saha nyaeta nu nyekelna teh Raja Amarta kakasihna Yudhistira tingali nagara Amarta kulantaran nyekel eta layang jamus kalimusada nagara Amarta tingali ayem tur tentrem kaum buruh hanteripuh padagang pada sugema patanina pada mukti kulantaran Yudhistira ngagem eta layang jamus kalimusada tah eta menjadi hanya kate kumaha urang paling eta layang jamus atau beli moal ge dibikeun dibeli nya lamun teu dibikeun dibeli pauk urang paling we gampang urusan maling mah dong boro maneh aing gampang urusan maling mah ngan aya anu leuwih hese naon sanajan eta layang jamus kalimusada dipaling ku urang dibawa ka ieu nagara anu jadi anehna eta layang jamus kalimusada bakal balik di kanu bogana bakal balik di kanu bogana bener ka Yudhistira lain nah apa Yudhistira nu bogana Yudhistira mah lain nu bogana nu nyekel ai nu bogana mah aki-aki Ya eta. aki-aki nu bogana mah nyaeta ngaranna Semar Badranaya tak eta layang jamus kalimusada sanajan dicokot ka urang bakal balik di ka eta nu ngaranna Semar Badranaya lamun Japati mah geus giring eta layang jamus kalimusada teh sanajan dipauk ku saha bakal balik deui sorangan rek katempo rek jalan gaib ulu penasaran aing Semar teh kumaha bebeungetanana kada kumaha eueuh deui cara lintang ti anu ngaran Semar kudu dipayahan heula leres tak kitu Gusti carana urang payahan ku kaula moal paeh dipayahan ku maneh nah maneh moal apa naon kalemahan Semar ai kalemahan Semar naon lamun Semar hayang paeh Semar teh boga kuncung dina sirahna tak eta kuncung Semar kudu beunang ku urang kakara nu ngaran Semar bakal paeh lamun sapanjang kuncungna masih aya sanajan digencet ku teng wajah ge moal paeh-paeh Hese eta kuat eta. Kudu kacabut Nya. kumaha upami dikurut teu teurak gunting awut-awutan apa mana simso Eta. simso teh ragaji mesin tah kuncung Semar ku simso ngadon ragaji mesinan wau tau tuh awut-awutan Tahu-tahutan atuh pedang kita. jelema naon nya barukan Pedang buukna teuas komo meureun wadukna mah jadi dua misi keur urang ayeuna urusan kuncung Semar aing bagianana sabab naon
henteu oge urang teh bakal asup nyata ka negara Amarta. Apa negara Amarta kumaha? Cobi. Maksudna gorengna we Semar dihalangan ku para pejabat negara Amarta, ieu nu bakal jadi hiji halangan ke urang. Waduh. Laras Gusti. Ieu berat namanya. Di negara Amarta teh aya si Bima jangkung gede. Keras pelan. Komo anak si Bima mah nyata Gatot Kaca. Wah. Halah. Ai maneh sieun ku Gatot Kaca. Siapa leun eta? Gatot Kaca teh otot kawat balung besi tulang wajah. Kulitna ge seng. Korongna ge paku payung. Eta. Si Gatot Kaca mah lamun kiih batur mah keluar cikiih ari Gatot Kaca oli rem. Eta. Itu Gatot Kaca bengkel sih teh. Mau kejung oli rem. Ulah kumayok mah dipacok mainuh hayam kabiri. Ngeprek cawer ngamang jangjang. Tenang, tenang. Aya kaula Gatot Kaca bagian kaula. Tah wayah natih dua misi ke urang salarea. Kahiji nyaeta paehan heula anu ngaran Semar. Nyaeta cabut kuncungna. Sae mangga. Kaduana, di mana Semar geus maot paeh eta layang jamus kali musada bagian aing anu malingna. Sae iraha urang kedah lumapah ulah diisuk pagetokeun. Ayeuna waktuna cenah we anu mustari. Waktos anu patotos wanci nu mustari mangsa anu utama. Wayahna siapkeun sedanten ulah dia bala tamtama siluman silemin. Hangkot buta dina waktos ayeuna urang init ka negara Amarta dua misi keur urang. Hiji nyaeta paehan Semar Badranaya, kadua nyaeta paling layang jamus kali musada. Sae mangga siap mangga Gusti. Siap mangga. Kumaha lamun negara Amarta mempertahankan awut-awut usia. Tenang. Tempakeun ku aing. Sanggup ngalawan negara Amarta? Sanggup. Senopati sanggup ngalawan Gatot Kaca? Insyaallah. Haji kan urang. Ini bimbang. Teu yakin gitu teh. Teu yakin kitu. Insyaallah teh pan kumakersana alo. Nya, da abdi mah muslim. Dipake kedok sia mah. Insyaallah teh kadang-kadang jalir janji sia mah. Nya dipake lalap insyaallah teh sia mah. Sae mangga tenang aya aing satukangeunana. Urusan Pandawa lamun kuat aing bagianana. Sae mangga Gusti Prabu. Rupina moal dingkekeun deui kalau bakal nyiapkeun sedanten ulah dia para tamtama. Siluman silmin. Hangkot puta. Jegra init bra geura lumampah cugra lumaku hamid kaula bra. Logan neraya lomonora wewetene layang rana. Nilayang rana Permios ngeran kaula nyiapkeun sadaya para prajurit ayo bareng jeung aing sae mangapunten bra. Abdi ge bade permios Gusti. Nanging disimap di bade balaka we teh. Naon? Datang tos ieu teh kasebatna urang teh musik-musik ulama ningga hudangkeun macan turu. Nyaeta kaitu nama baka perang jeung negara Amarta. Bilih ieu mah bilih. Dina pangperangan jisim abdi teh dak marumdak pangperangan masadayana ge bakal jadi algojo. Jadi paehan bakal maehan.
eta ulah. bilih Imam bilih Abdi balik ngaran ka dieu maot dina pangperangan Oh eta. ngawiat pun bojo Gusti Dah. nama de boga pamajikan sumohon pun bojo ayeuna teh nuju ka kandungan Alah eta. pamajikan keur ka kandungan sumohon sabaraha bulan ayeuna teh sasihna Dah. sabaraha bulan 3 tahun Eta. nah hareuneuh teh lila-lila teuing nganung naon nganung maksud jeung tujuan Dah. tenan naon dijamin kahirupan anak wae nuhun ngaran omat upami abdi maot pun bojo ulah dikawinkeun jeung panayagan nya komo ka tukang bohong mah Gusti ulah dijamin keselamatan anak wae sae mangga-mangga permios keran mangga Badranaya Semar hampura aing rek maehan maneh Badranaya sabab aing butuh kulayang jamus kalimusada lambang keagungan negara Amarta Laras eta. Raya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana pancen teh enteng bangga Kumaha ulah. hari entengna piramaehan Semar Gitu lah. ngan banggana bejana gagah eta kuncung teh hese di paehanana tapi demi negara demi bangsa gaula hayang ieu negara subur makmur gemar ripat lo cinawi aman santosa keur tajing lahar Dah lah. hei sedanten ulah dia pelatam tama siluman silumin kubul Ulah mangga. yang akan semua pangabaktos Gusti diterima sae mangga aya naon ieu teh heula calukan batur-batur oke bos Dah lah. keanginan goblok teh euy Anginan kulan lebih nama. Kalapa nyelap.
Hey my brother everybody, Tuh. come here. Naon come here teh. Let's go. Tong ngalarti. Come on. Naon eta? Ke Sindang iye. Itu. Ka di nonon. Pemerintah kalapa. Orang hakan wae aja gitu. Samutut. Aya naon ieu ti Gusti? Ke salukan batu-batu sae mangga ngeran. Mohon. Mudah-mudahan teh bakal masihan bonus nahaon sia. Atos ieu. Bonus teh. Padagan nyatu wae yang bonus. Ayo orang Wah. Iya. Jangankan cuma bangga-bangga kuning bulan. Diterima. Aya pikir saya naon Gusti. Daguan. Oh mangga kulan. Aji kita irung. Tak Tak irung mencegerin anak kawan. Kumaha sia teh irung teh? Kalega gitu eta. Nepi kalega kieu eta irung. Paingan angin gede irung sia meureun. Pengen kalabugi angin eta. Tongahina ke batur teh bro. Maka jeung angin ieu gara-gara irung aing tiba lagi angin mah gede di dieu mah euy. Tapi aduh si goblok eta irung. Aduh. Ala eta teri irung atau liang hong. Gorowong. Tongahina keke kedamelan pangeran jadi aing manut teh jadi. Naon jajarian wae goblok. Aing anu jadi penasaran maneh lamun ngorong kunaon. Eta normal apa ku curug normal. Dalamun ku curug mah mlogor goblok. Pasti eta. Aing lamun ngorong ku singkup. Sakali ngorong teh 2 kilo. Dikeruk gitu. Aing mah nog asin teu kuyah ku korong we. Rujit ajik teh. Heeh. Aing mah atuh eta teh alami. Asin alami. Lain alami rujit teh. Weh, mana mah teu apa. Eta teh ngeunah nyante. Guna kene nog asin teh berebos nikmat teh. Mending meuli we. Ya komodi. Ai maneh beuki nog asin ya iya dong. Baru karena kaseneng eta. Kabeuki nog asin mah nya panitianya nya tuh. Gorek meuli teh yang diberes eta mah. Baradagong bisa. Baru karena kulan. Nyanga mak mangga mangun heunik ulah. Waduh. Tuh. Nyanga nya mah mangga makno heunik ulah. Oh, diterima. Oh, nuhun ani mak ini. Ari ni nambi manohat nun yeun nuhun angna ini kami ngahan. Ya dak yak minggir naon uni. Gedaguan, gedaguan. Oh, mangga ini mangga. Ini ayat mana? Ini goblok. Jelema rupa-rupa. Si ieu irungna loba teuing si ieu saeutik anjing. Babaturan teh nu normal. Lalah babaturan aing eueuh nu normal. Aduh. Ulangi nu ngam nya mo. Makanya nyemut naon mah. Kayak mana jeung si ieu teh dulur teu aing teh jeung hidu teh kemar. Oh, kemar eta. Banyak kemar teh sarua, kemar hiem. Sa bapak beda kebon mah. Ya mak beda kebon. Si bapak beda kebon kumaha? Saya teh kebon jagung. Itu malah hina di kebon jagung, aing mah kebon bawang.
naon jadi kemar urang nih induk nih Kemarin eta. nu jadi lanceuk na saha aing ngununa mah urang lanceuk na teh Eta. nu ngununa mah rek ngaluar kahalangan ku itu Kan didudut pada. ku itu kahalangan ditanya ku aing irungna jadi ngangenean Oh baru. nu si eta mah jahil teh orokane ka aing teh Mau tah ya udah kene. dina jero beteng teh jahil ka aing teh nyelokan irung ayo yang ini harua ngobrol irung aing dipencetan ku ieu Eta. Jadi deple itu. dina oh maneh teh sabeuteung di jero ya meuteung Sabeuteung ning tuh. ya meuteung urang teh nyehi itu teh ban kemar oh kemar kemar hari bapa maneh kumaha dah bapak urang baheula urang teh dina bodeng teh sok ngalongok Eta geuning sok kalongok eta. oh bapak maneh teh sok ngalongok sekali-kali Dengan taralila. ngantara lila ngalongok nanti ngeuneng Tilu elol geus ini. 2 menit ya henteu hari mana pakai mana teh urang mana jising dari mana urang teh urang gendung kadu naon urang gendung kadu Gedung kadu meureun. oh gedung gadu nah enak gendung kadu Gedung kaharti. ngaran mana teh saha ngaran urang teh he saha he Uje. uje hai lain unye oh usep lain lain unye Buset. unye oh yujeng lain lain unyeng Ude. uyep lain Itu naonnya. ngaran mana Utek. utet unet omo Lain kene. lain unet unen lain unen Uyuh, uyuh. siya nga naman natin unen Nah, naon tah? uden nain Lain naon tapi. siya hanya dudung nah enak nga dan urang Jangan abu. goblok aja jauh-jauh tina unen jadi dudung ngaran-ngaran aing ngomong Bener. Cuma urang we. Ayo mana pagawean naon? Pagawean urang mak ngukat-ngukut. Naon? Ngukat-ngukut. Dagang lukut. Lain dagang lukut, ngukat-ngukut. Oh, tukang urut. Lain. Lain tukang urut. Ngukat-ngukut. Oh, dagang huut. Allahu Akbar. Dagang huut nyaw-nyaw mudang omong. Lain budak teu kaharti. Lain budak tengarti ukat-ukut. Oh dagang kutang urut anyuk kutang urut Pakai jengkutang urut. Jauh kena kutang. di mana aya nu ngundang urut mo hanang ukat-ukut ay kukat-kukut teh kukat-kukut ngukat-ukut Kukut. nyaw-nyaw kutang urut ngukut naon ngukut ingon-ingon ingon-ingon naon wae yang ngukut-ngukut doma oh doma Domba. oh doma ai doma kelenci ta etna Ayang nyapat tuh ya. hayang nyapet teh ka jelema ieu ieu aing Nyapat kek. ari oh kukat-kukut aing ngukut sapi nah nih ngukut kelenci oma oh siapa nyebut kelenci teh doma Ya, kalau jengki. ngukut hayam nah hayam urang mah ngukut Entong. entong Entok. urang mah ngukut entong meri ngukut Mari. bebek anjing siapa binilak ngaun ngomong hampir-hampiran aing bebek emu ngomong ya mah binilak ngaun aing mah get iya mah aing mah nanyakeun ngukut bebek nya ngukut naon nya nah anjing Kenal lu
Ada. Besok atuh naon ngukut mu aing enak nya uninya. Teuing tu nyeuing na. Ngukut naon? Bebek nya. Lo pira nyebut bebek atuh sok ngomong. Duh, ibu tuh. Naon ibu atuh? Aing mah teu wani. Calengkong teh si ibu eta. Naon? Eta bebek. Cik nyebut bebek naon? Gampang. Naon? Itik. Tapi heueuh bener itik euy. Salamet. Lamun nyebut motor bebek, motor itik ngobrol sih teh. Jadi motor itik sih kumaha? Mun ditarik si ibu itu bieu. Wanter si ibu di ruwah cai. Aing dengan kita sudah balik ka imah. Asolale asolale wa owa sakali Logan niraya lumunur wiwiti milayang rana pondor saking pangkonan Nalendra hariring dipirik ku gening hariring lain ukuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mensok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadugung badan anu katempuh panembangan kuring tinu mahagung Mama Slamet Mama Ratnasari muji syukur kahyang agung wireh di dunya ngumbara dicukupan oh
dewan di Suspani sono patepang di jalan sono patepang di jalan warga seni padalangan merek harta dengan ikan amuh kintung klari hante ingkar di aturan yang kana pangwangungan seni madeng seniwati mama panten anu pasti ngabantu pamerintahan dari juru penerangan raranggeyan raranggeyan rurun tuyan rurun tuyan kawung ratu kawung ratu kawung ratu rurun tuyan saruntuy renung di gunung sarangkeui mapeuy di lawang lamun kaku dina rangkulan salangkung tawaleh gandrung saangkung tawaleh minung ari kawung ratu raranggeyan talikan bae mun saestu mun satu atuh ulah ngaheureun paheutkeun jadikeun bae kawung ratu gani raruntuyan dapuran mah dapuran tangkan jerehan naonana mun saestu ulah ungsut sok rayuan angkuran bagjakeun bae bagjakeun Korea saranggeyetina saranggeyetina lamun nyawang poe panjang eta lamun nyawang poe panjang kemalang jeung pangharapan layetkeun Rek satu mau bade luluasan biasi salamina saruntuy gandrung saruntuy gandrung jadi selut ya urang sorang poe panjang eta urang sorang poe panjang kaheman rejeng katresnan simpai
yarap duking detya hingkang samyang ngalaga rap dugang yarap duking detya hingkang samya jajarap pinara sedanten ulah dia balatam tamahangkot buta hangkot buta parantos hempak merbayak sadipainun yekipati unirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur tapi no dama jisim abdi nyangakeun semapa ngabagos diterima hatur nuhun atuh salajengna ieu teh aya pikeun saeun naon purwa salira kersa nimalan bojeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun nu situ ngomong teh jadi kieu teu kaop kaanginan abdi mah jadi kieu oh teu naon aya naon ieu teh Gusti aya naon ieu teh kuning-kunan aya naon Gusti sorak sia ampun tapi kacawong gitu ulah nginu ngabat dunia omong tuh nya sia teh mah jeung kasade nuli aing mah aing mah bisa nyanyi naon nyanyi haleuang gitu ada urang mah kieu nguruk vokal naon nguruk vokal aing teh menyanyi minuan maneh teh biduan minuan urang mah minuan cik sia lagu naon anu resep maneh urang mah paling resep lagu Nyayanti lagu naon lagu Nyayanti Jayanti bisa maneh nya minana urang ngurukna cik sok lagu Jayanti teh kumaha Nyayanti menyanda apa cici garap-garap kumaha teh eta dihaturanan kudu nungan wah ini cik penasaran aing hayang lagu Jayanti maneh hawion ami nyanyi ini ya baik ya bene tampil alhamdulillah rek tampil cik lagu Jayanti apa nya akmal anu mengeneu akmal ulang ngerakeun maneh adi urang euy ya moal aduh nenang ulang ngerakeun keluarga pan urang teh keluarga berencana cicok lagu Yanti heeh aman aja Yanti teh kumaha ponggo apa poho deui degen wanci burit surya rek pamit hujan letik ngaririnci bersama-sama kingkilaban pating kolebat sisi bahas sisir Jayanti sok anu mending ngareunahan lain ngareunahan nah enak ngareunahan gua mimiti nih wanci burit surya rek pamit dok ampang sok wani uri tu ya rek pamit ho ya le ngaririn tenang na tenang anjing gini
Kenana dengan banyak beberemetan ay mang itu yang koronyong bro. Tinggal si iya jok mana mah. Wanci borit surya rekam taen aneh. Tiang itu tuh dah. Sok tuh. Ya mama kenyut tuh. Sok sih. Asap. Wanci borit surya rekam. Bawa na salah tuh. Oh nyano ni mariri aman ati kok ya ma ya anjing dengan anjing tungang kenangna sini men aing mah Roncong sih teman. aing men hani Jawa make meroncong ya saya imangeun aing teh tapi kan beda lagamna tuh dah siapa lagamna ge beda wanci burit surya rek pamit wanci burit surya rek pamit jok wanci burit surya rek pamit tuh udah beda iya namanya nyeli nak ngomong lain celi setia nu salah da urang mah da gadeul ngamege Kita mah beli gitu. Jadi urang teh tah kaulah teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Bade ka mana? Nyata ka negara Amarta pula. Bade naon ka negara Amarta? Rek maehan jelema. Uluh. Maehan jelema. Bener. Uluh maehan jelema. Maehan jelema. Andi mori. Si Haji. Kamu ka iman hati nama nyanyi kene teh. Tenang we. Saha nu rek dipayahanan aku sih? Nu dipayahanan teh nya eta Semar Badranaya. Semar Badranaya. Nah mah ke dipayahan eta urusan politik raja. Nu penting mah maneh mangilu we. Saya mangga iraha ayeuna waktuna wayahna siapkeun sedanten luar dia bala tamtama siluman silumin. Saya mangga hayo urang pada rumah apa? Mangga. Ini saya mangga ulah hadu tinggalin saya mangga ini mangga Alah, kana huntuna cek. ngaon melong mata aing kada huntu sia kaseget mun aing mah nyingkal hiya nu nganu maka unang dia nu ngamek melengung anji bodi dunya jadi dilate na nyanyi we terus punya hayo ini sare ini para denawa hayo maju ayo euy ayo ngalet ngengkei ngabanalet kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara guhaken terang ngajuk-juk negara Amarta ayo batur bang barang udah diruang angkat dina dahamona panen karang kalambuang lalek nakama Melatih kewenangan kedatangan jadi Wahan keamunan sebab jadi pangeran Datang teh jauh ke garowe ieu mah jauh. Mun urang ngamani. Wirah matahari Getre
coret deui Mang Oden. Pada waktu itu Leuleung. Sagala ulah rikeun. Dara ramang sadayana. aya pangesto ulah. Ha? Aya pangesto. Nuhun ari damang mah. Dupi salira kumaha damang. Cek. Beres. Bare angkat ka mana? Ka nagara Amartapura Dupi maksudna ulah. rek maehan jelema. Saha nu rek dipaeh? Ngaranna Semar Badranaya. Nah, bet dipaehan. Teuing eta mah dunungan nu apalna. Oh gitu. Nya. Ya wilujang. Di lapangan Tribuana Desa Rungkang itu nya. Semuhun. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Ya. Jawa Tengah. Semuhun. Ku apuh kana pemerintahan Desa Rungkang Leres. anu disesepuhan ku pangaresana Bapak Untung Surodi, sarjana hukum, Semuhun. Kepala Desa Rungkang. Leres. Dina raraga hajat sedekah bumi Desa Rungkang tahun 2025. Semuhun. Mudah-mudahan sadayana ti awit pamerintahan dugi ka masyarakatna ditebihkeun tina balai, Amin. diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya, Amin. rejeki nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore. Atuh sadayana kaum buruhan teripuh pedagang pada sugema patani na pada mukti. Amin. Ingon-ingon pada mulang ka kanang na sewang-sewang na wiskeun ieu teh desa teh aya dina kayaan genah mernah tur tumanina. Amin. Syukur makmur gemah ripah loh jenawinya. Atuh alhamdulillah Bapak Kadus dusun hiji Bapak Darto oge aya. Aya. Atuh sesepuh Bapak Waslan, Bapak Wahrub, Aya. atuh ketua panitia Bapak Caturwendo aya. Aya. Bendahara panitia Bapak Jumadi, Aya. atau para panitia papahnya Yudis ada. Ada dong. Aa Casnadi, Aya. Aa Rasnen, Aa Charmid, Aa Dul, Bapak Daryono, Bapak Ruskim, Bapak Abdillah, Jang Rasim, Mas Teguh, Abah Nur, Aa Kariman, Aa Dedi Prabowo, Aya. Bapak Warsha, Bapak Kusen, Aya. Bapak Komar, Bapak Cukyat, Aa Reja aya. Atuh para RT aya RT Bapak Nawar, Bapak Caswan, Bapak Faturoji, Bapak Mukmin, Bapak Catur, Bapak Armo, Bapak Warso, Bapak Carsoha, Bapak Abdullah, Bapak Dullah, Bapak Jaidin, Bapak Ramli, Bapak Kendi, Bapak Tuswa, Bapak Kliwon, Bapak Manis, nyapan aya Kliwon, Bapak Mukhtar, Bapak Daan, Bapak Kosim, atau bapak-bapak RT, Bapak Dunya.